Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tah terus khususna pikeun daerah urang. Mumpung di urang mah sigana can aya jeung moal aya mudah-mudahan nu kakeunaan ku virus corona. Kumaha carana ngarah urang teu keuna ku virus corona? Menurut medis mah cek dokter bisa dilalajo lah dina TV masing-masing. Kumaha cara ngumbah leungeun? Ieu sebenarnya mah teu kudu diajarkeun ka umat Islam jeung ka jalma iman mah sabab naon? Dipraktekeun moal poe ge. Minimalna ngumah leungeun, ngumah wajah 5 kali tiap wudu dek salat. Sebenarnya mah tapi teu naon ngarah leuwih rapih mah menurut medisna pe. Tapi ayeuna orang sisi agamana kumaha amalan anu bisa nangkal kana eta virus corona. Amalan naon nu bisa nahan supaya urang teu keuna kana ku eta virus corona? Ieu mah ukur syariat. Da urang teh hirup di alam dunya tempatna syariat, tapi hakikat ulah dileungitkeun. Ngang ulah dibalik oge, da ari ku Allah moal dikeunakeun mah, moal dikeunakeun da eta mah nu paeh ku virus corona mah geus waktuna paeh. Bener teu mun ngomong kitu? Bener. Kumaha ngajawab jalma nu kitu? Pan sok aya di Bandungan ge. Eta mah nu paeh teh lain ku corona, geus waktuna we. Da lamun naon moal wakapaeh mah sanajan kena corona ge moal. Jawabna ulah ku ieu langsung we sok asup ka kandang singa. Titah asup bakal paeh moal. Pan boga keyakinan lamun Allah teu ngersakakeun singa ngadahar ka urang moal, tapi sok we titah asup. Dilag-lag merenang. Jadi perlu hakikat tanpa syariat ge salah. Sabab urang hirup di alam syariat. Kudu aya ikhtiarna anu maksimal. Mumpung urang mah zona aman keneh manfaatin. Bisi engke mah robah urang teh tina zona hijau jadi zona kuning. Komo geus nepi ka merah naudzubillah. Tah jadi perlu syariat. Syariatna ku amalan. Simkuring bade ngajelaskeun anu disampaikeun ku Ustaz Abdul Somad. Aya 4 amalan pikeun nangkal wabah virus corona. Mumpung urang macan aya nu keuna. Nu kahijina naon? Nu kahijina lobakeun maca istighfar. Loba minta hampura ka Gusti Allah, loba tobat ka Gusti Allah. Allah mikaresep ka jalma anu sok tobat jeung ka jalma nu sok nyucikeun kana dirina. Nyucikeun jiwa raga, nyucikeun lahir batin, jasmani rohani disucikeun. Maresihan rohani, maresihan batin, maresihan jiwa kunaon ku tobat. Maresihan lahir jasmani ku cara mandi, ku cara nyeuseum, ngumbah piring, wudu jeung sajabah. Allah mika cinta. Dauhan Allah dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah di penghujung ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sanana Allah mikaresep mika cinta ka jalma nu sok tobat jeung ka jalma nu sok nyucikeun kana dirina. Tah amalan kahiji nu insyaallah bisa nangkal nyegah kana wabah virus corona teh lobakeun maca istighfar minta hampura ka Gusti Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mangga sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina
nasuha. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hirup di dunia ukur mumbara, harta jeung anak fitnah nu nyata. Kuatkeun iman, tingkatkeun takwa, pasti salamet di akhir jaga. Pasti salamet di akhir jaga. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Nurasab bari seni di lagaman pek maca istighfarna lagaman. Nu henteu biasa astagfirullah 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 bari wididan teu nanaon. Pokona mah lobakeun maca istighfar. Ieu hiji amalan nu bisa nangkal supaya urang teu keuna ku virus corona. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Teu bosan? Teu bosan? Moal tunduh, moal capek, moal mahanan, moal. Nu kahiji maca istighfar. Lobakeun ku urang. Matakna mun unggal salat teh ulah langsung mikum-mikum gajleng, mikum-mikum gajleng nya areueuh. Magrib teh pinuh 3 jajar, kakara beres salat sunat ba'diyah geus areueuh. Biasakeun heula diajar wiridan. Aya katerangan mantaroka wirdan bahwa kirdun jalma anu sok ninggalkeun wiridan teh sarua jeung monyet. Duka benar duka henteu teh. Ngarah urang teu kaasup monyet kudu resep wiridan. Gunana wiridan teh eta. Sejak amalan ngarah naon bae perkara lain virus corona hukum. Sabab urang mah ngarumasakeun manusia al insanu mahalul khata wan nisyan, henteu luput tina poho jeung kasalahan, makana urang kudu loba maca istighfar. Silih hampuraan hablum minallah hablum minannas. Komo ayeuna rek ngasupan bulan suci Ramadan, silih lepaskeun, silih hampura dosa, kasalahan jeung kahilapan, sangkan urang kaayaan suci sabab rek asup ka bulan nu suci. Pan siga Isra Mi'raj ge Allah nu maha suci ngabarjalankeun Nabi Muhammad nu suci di masjid, di tempat masjid anu suci. Ta ayeuna terek asup ka bulan Ramadan, bulan anu suci, tak urang ge salaku umatna atuh kudu suci. Percaya zahirna mah, jasmanina mah, lahirna mah geus saruci kabeh ge. Da mandi osok, nyikat gigi osok, nyuseuh osok jeung sajana osok, tapi pelebah batin, pelebah ieuna jiwa urangna, hate urangna nu kudu bersih teh. Makana penting ngalobakeun istighfar. Ta eta nu kahiji. Amalan penangkal musibah khususna virus corona nu kahiji lobakeun maca istighfar. Nu kaduana supaya orang terhindar henteu kena ku nu ngaranna virus corona teh lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ka Kangjeng Nabi? Cinta sing tarik atuh cinta. Nu kahiji lobakeun salat. Naon sababna? Dina salat teh hadir Kangjeng Nabi teh. Mungkin ieu jarang loba nu nerangkeun. Hadir Kangjeng Nabi teh. Buktina dina maca tasyahud akhir, dina duduk tawaruk urang maca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika
kasalamatan pikeun anjeun ari ka teh naon domir na teh mukhatab teh aya diajak ngobrol ku urang henteu assalamu alaihi teu assalamu alaina henteu tapi assalamu alaika bukti yen dina salat teh urang teh aya Kangjeng Nabi domir nage domir mukhatab ari mukhatab teh aya di hareupeun diajak ngobrol ku urang. Makanya lamun urang ngarasa cinta ka Kangjeng Nabi lobakeun nu kahiji salat. Sabab aya Kangjeng Nabi. Matakna urang kudu khusyuk salat teh aya Kangjeng Nabi. Sebenarnya mun hayang panggih Kangjeng Nabi teh jalma nu sok salat mah unggal poe ge papanggih jeung Kangjeng Nabi secara batiniah lain secara lahiriah. Dan Kangjeng Nabi mah panjang umur. Unggal poe disebut di majelis taklim di mana-mana eta teh ngabuktikeun panjang umur sok sanaos jasadna tos teu aya tapi ngaranna urang can pernah panggih jeung Kangjeng Nabi wawuh ge henteu tapi naha urang boga rasa cinta da ieu luar biasana umat akhir zaman baheula mah Abu Bakar Umar Utsman Ali iman ka Kangjeng Nabi teu aneh cek simkuring mah naon sababna sabab langsung pendak ngariung babarengan salat berjamaah babarengan aya Kangjeng Nabina aya panutanana aya teladana tapi urang Kangjeng Nabina teu aya secara lahiriah tapi urang nah boga rasa cinta ka Kangjeng Nabi ieu dahsyatna kacintaan umat akhir zaman matakna lamun urang ngaku cinta ka Kangjeng Nabi nu kahiji lobakeun salat eta teh urang teu panggih sohbah jeung Kangjeng Nabi nu kahiji salat nu kadua lobakeun maca sholawat hukumna dina salat mah wajib lamun urang teu maca sholawat teu sah sabab rukun salatna aya nu tinggalin nu teu dipake selain tina salat urang teh penting maca sholawat di luar salat rek dina wiridan rek keur diuk di imah rek keur nangtung kudu loba maca sholawat. Dina hadis nopan maca sholawat hiji ganjaran 10 maca sholawat 10 ganjaran 100 maca 100 ganjaran 1000 maca 1000 ganjaran dakhalal jannah asep surga hayo we 10.000 100.000 moal bere osok maca sholawat osok dangdutan osok nyanyi osok tah kadang-kadang lain batur sim kuring ge nyanyi mah babari apal tapi sholawat mah kudu ngapalkeun heula sholawat mah kudu ngapal kita sieun salah atuh penting amalan kadua selain istighfar teh kudu loba maca sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah mangga sareng salat ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ngeunaheun teu ngeunaheun teu teu ngeunaheun ge kembali da surat
rek kitu lagamna hempek, rek genti lagamna nu lain hempek. Nu penting urang loba maca Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mangga sareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alam dunya geus paciweuh, musibah datang ngeureuyeun, nu maksiat beuki maceuh, nu ibadah beuki eueuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alam dunya beuki keung, loba jalma nu malaweung, nu doraka beuki anteng, kana ibadah teu mayeng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alam dunya beuki ancur, loba jalma nu lalacur. Naon deui? Alhamdulillah lobakeun maca sholawat. Saya tanu kadua ulah kana nyanyi urang teh beuki malahan mah apal. Kurang ngadengekeun nya kana nyanyi mah biasana apal, tapi sholawat mah kadang-kadang kur di tempat pengajian, kur dina salat, kur dina wiridan. Tah ayeuna mah tambahan dina waktu-waktu senggang urang rek keur bari gawe, rek nonton televisi jeung sajabana lobakeun maca sholawat. Robah atau kreatif lagamna. Mun bari masak teh pan biasana ngadengikeun lagu naon? Kereta malam. Karena sekali ganti ku shalawatan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atau fatayaji rotal alami ya uhailal diwal karomi ya Rasulullah. Tetap hari nutuan bawang dan bubuk kernutuan kreatif. Bosen lagam dia ganti ku ya, nu penting loba maca sholawat. Sabab bukti orang cinta teh loba maca sholawat. Cinta orang kudu ngaleuwihan, cintana kanu sejen. Urang cinta kanu jadi pamajikan, cinta kanu jadi kolot, cinta kanu jadi anak, tapi ulah ngelehkeun cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Lamun
cinta orang eleh, iman orang teu sampurna. Kangjeng Nabi ngadawuh, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Teu sampurna iman seseorang lamun kami kaula Kangjeng Nabi Muhammad teu dipikat cinta ngaleuwihan anak-anakna, kolotna jeung sakabeh manusia. Jadi suatu kebanggaan pikeun urang umat akhir zaman ngabogaan rasa cinta ka baginda Nabi, sok sanajan urang can pernah apal, sok sanajan urang teu terang teu pernah panggih ka Kangjeng Nabi, tapi cinta urang luar biasa ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayata nu kadua, nu kahiji istighfar, nu kadua shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu katiluna amalan anu bisa nyegah khususna tina virus corona teh naon? Sedekah, sedekah. Malahan mah sedekah teh kabagi dua. Aya sedekah anu wajib, aya anu sunnah. Sedekah wajib naon? Zakat wajib lamun urang geus mampu. Naon deui? Nafkah salaki ka pamajikan wajib. Eta teh sedekah. Jeung nu jadi pamajikan kudu loba bersyukur. Menang 10.000 bersyukur, batur mah can puguh menang 10.000. Komo teu boga gawe kudu loba bersyukur. Ulah matre. Awewe ayeuna matre. Matakna kudu ditekankeun supaya henteu terjadi perzinahan. Nu jadi kolot, nu boga parawan, pamudi ulah dikoretkeun lamun aya pamuda ka imah. Maksud dikoretkeun teh kumaha? Tingali heula. Cing pamudana gagah, kasep, beunghar, rajin ibadah. Wah, tambah lengkap we. Tapi nu kitu teh hese. Jadi ulah dikoretkeun terutama pelebah harta. Yang sangsara. Moal dibikeun ka si eta mah. Kitu cek bapana. Cek indungna, heueuh sarua cenah moal. Emang pamajikan teh daek dibere naon kadaharan ku bakatul moal. Tah pesen ka ibu-ibu ka bapak-bapak nu boga budak parawan, omat ulah dikoretkeun dalam artian ulah menta nu aneh-aneh terutama dina masalah harta. Naon sababna geus loba terjadi perzinahan? Sabab nikahna geus dihese-hese ayeuna. Nikah teh cenah kudu mas kawina gede, kudu mawa seserahan loba. Pan hese tengah beratkeun leheung ka bagian anu beunghar pamudana kumaha anu sangsara beuki ripuh pernikahan teh da di hese sedengkeun da ti ditu mah gampang nikah mah naon salah sahiji cara supaya perjinahan minimal atuh berkurang di urang teh naon babarikeun pernikahanana ulah di hese-hese. Pamuda anu geus sanggup kawin tah pelebah parawana kudu jadi kolotna ulah dikoretkeun. Ulah matre. Salaki menang 10.000 kudu bersyukur. Mending keneh menang. Sabab ikhtiar mah geus. Da kewajiban mah ukur ikhtiar. Hasil mah nyerenkeun ka Gusti Allah. Omat ulah matre. Sabab awewe zaman ayeuna mah ditinggalina loba anu matre mata duitan karena duit mah hejo salaki baliknya bage gewat rebo mah dina tonggong mawa kantong dus mawa dompet kando semangat nyambut nage coba lamun katingali baliknya bana lenghoy kantong ipis dus teu mawa katingalina teu semangat teu semangat nyambut salaki teh matakna kudu bersyukur ulah matre. Selama salaki boga ikhtiar rek menang sababaraha ge kudu bersyukur. Awewe mah lolobana teu ngitung kasepna rupa nu penting mah duit loba jeung panjang eusi calana. Kana duit mah sumanget. Laras ibu-ibu mata kudu rikat digawe meh babari menang awewe lalaki nu loba sare randa oge hare-hare
Kapengangguran matong baroh parawan randa ge hare embung atuh dak embung di paraban ku bakatul hayangku manya di paraban ku duit paraban mah ku sang batakna kudu bersyukur ulah matre sedekah nu katilu nu bisa nolak virus corona teh lobakeun sodaqah. Komo sodakoh jariah mangis dijamin ngocor ke alam kubur sok sanajan jalma anu sodakohna geus pupus. Dawuhan Kangjeng Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalathin shadaqatin jariyatin. Ida mata di mana-mana maut saha ibnu Adam budak Adam tegasna jelema in qata'a narima pegat putus naon amaluhu sakabeh amalna anak Adam mana nu moal putus nu moal pegat ganjaranana pahalana illa min salasin kajaba anu tilu amalan mana anu tilu teh nu kahiji shadaqatin jariyatin sedekah jariyah matakna sedekah jariyah mah pahalana ngocor sing sumanget kana sedekah teh eta mah rek loba alus rek saeutik oge alus kumaha nya percuma loba ge ari hayang dipuji mah mending kene saeutik tapi ikhlas tapi kalau lobana mah termasuk sim kuring mun Jumat ge mawa duit teh aya nu 10.000 aya nu 2.000 pasti nu diasupkeun teh anu 2.000 keimananana kurang kene. Padahal mun yakin urang kana janji ti Allah bakal diasupkeun teh moal anu 2.000 tapi anu 10.000 tapi teu naon lah sakitu ge lumayan daripada lu manyun lumayan 2.000 ge ulah ieu mah atuh Jumatan tara sedekah acan koropak ngalewat teh leos cing 2.000 mah sangsangkeun saminggu sakali eta teh nolak balai nolak virus corona. Emang nu bakal ngasupkeun urang ka surga teh nu kahiji emang ridho Allah. Tapi amalan mana? Da urang teh amal gede mah teu boga. Sugan ku duit 2.000 eta kalayan hate urang ikhlas bisa nganterkeun urang ka surga Gusti Allah. Da urang teh gede mah heueuh can pugu boga atuh 2.000 mah maksakeun saminggu sakali. Di batur mah pangosan kieu ge sok sarodaqoh. Ayeuna nanya ka ibu-ibu, lamun reboan diayakeun sedekah saorang 2.000 kudu sedekah siap teu? Siap. Benar ieu teh. Mun siap deuk diajukeun ka Bapak DKM. Jang naon duitna ka maslahatan. Baheula mah pan di ditu teh sok aya koropak moal poe rebo teh. Ngarah beuki semangat. Selain urang nyiar ilmu teh, urang bari sedekah. Ta sedekah teh bisa ngahalangan balai. Virus corona bisa dihalangan ku sedekah. Malahan mah gara-gara jalma rajin silaturahmi jeung sedekah umurna bisa jadi panjang. Insya Allah ku sedekah mah harta moal beak berkah. Contohna kieu bujangan gawe kadang-kadang duitna teu nyesa teu nyangsang teu boga tutundaan. Tapi nahan geus rumah tangga mah geus boga urusan pamajikan, geus boga urusan budak, tapi bisa nyesa duitna teh, bisa kabeli imah, bisa kabeli motor, bisa kabeli sawah jeung sajabana. Eta teh ku berkah. Sedekah teh berkah. Makana amalan nu katilu nu bisa ngahadang mencegah virus corona teh lobakeun sedekah. Nu terakhir, nu kaopat amalan anu bisa nyegah karena virus corona teh amar ma'ruf nahyi mungkar nita hade ngalarang kagorengan. Tugas saha teh amar ma'ruf nahyi mungkar teh tugas saha? Tugas kolot, tugas ustad, tugas RW, RT, pamarentah. Tugas urang kabeh dakwah mah wajib kabeh, lain saukur ustad, lain saukur ajengan, lain pemerintah, tapi sakur-sakur manusia wajib dakwah. Kabeh jelema teh pamimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kabeh urang teh pamimpin, setiap pamimpin bakal ditanya pertanggungjawabanana hasil anu dipimpinan. Ustad ditanya ku elmuna meureunana,
Pamerintahan jabatanana, bendahara permasalahan duitna, kolot salaki napakahna, indung ngurus budakna, budak soleh jeung henteu eta teh diperhitungkeun ke teh dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah. Jadi amalan anu kaopat teh urang kudu silih ingetan wa tawasau bil haq, silih wasiatan di jalan kebenaran. Nya urang teu bisa atuh ku kalakuan ku omongan eta teh goreng ieu teh alus tita tuduhkeun. Minimal diri urang khususna keluarga urang, sabab urang tadi diparentahkeun ku Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga saha heula diri urang heula, geus diri urang teh keluarga urang, rek masyarakat terus sakabeh manusia ngarah urang teu kaasupkeun kana neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ta eta meureunnan pembahasan masalah virus corona jeung amalanana anu bisa nyegah insyaallah kana virus corona. Nu kahiji naon Ibu? Nu kahiji istighfar, nu kadua sholawat, nu katilu sedekah, nu kaopat amar ma'ruf nahyi mungkar.